Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda nyaeta materi ajarna ngeunaan mikaweruh pupuh. Mikaweruh pupuh. Naon ari pupuh teh? Aya sabaraha jumlah pupuh teh? Pupuh nyaeta pugeran atawa rakitan puisi tradisional Sunda nu geus tangtu patokanana jumlah pada lisan dina unggal pada sarta kauger ku watek kesina. Pupuh ayat 17 rupa. Pupuh kinanti, pupuh sinom, pupuh asmarandana jeung dangdang gula. Pupuh balakbak, pupuh durma, pupuh gambuh jeung pupuh gurisa. Pupuh nu salajengna nyaeta pupuh lambang, pupuh magatru, pupuh pungkur jeung pupuh pucung. Pupuh nu salajengna nyaeta pupuh juru demung, pupuh ladrang, pupuh mijil, pupuh wirangrong jeung pupuh mas kumambang. Aya dua jenis pupuh, nyaeta pupuh sekar ageng jeung pupuh sekar alit. Anu kaasup pupuh sekar ageng nyaeta pupuh kinanti sinom asmarandana dangdang gula. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.